Wilujeng enjing murangkali kelas 3. Murangkali kelas 3 kumaha kabarna ayeuna? Sehat? Hatur nuhun upami sehat mah nya. Mudah-mudahan hidup sehat tina dinten ieu. Pak Irwan tina dinten ieu bade ngawulang ngalangkungan video pembelajaran kanggo materi pangajaran anu kagenep. Tapi sateajana mangga kawitan ku ngadua heula supados pangajaranana PJJ-na lancar. Upami tos kadua mangga simak video ieu. Tapi Pak Irwan oge baya dicampur ngalangkungan ku bahasa Indonesia nya salit-salit supados naon? Supados hidup langkung kahartos. Pangajaran kagenep ieu nyaeta materina sobat dalit. Wah, sobat dalit. Naon sih Pak sobat dalit teh? Istilah persahabatan, nya tina kahirupan sapopoe atanapi hidup pasti gaduhan perencangan, mempunyai temannya yang dekat sekali atanapi sobat dalit lamun tina disebut bahasa Sunda. Naon atuh Pak? Mangga perhatikeun deui nya. Sobat dalit di dieu ngabogaan sobat dalit teh jadi hiji kabagjaan. Naon sabab urang bisa silih hargaan, silih pikanyaah, silih elingan. Aduh Pak gak ngerti. Jadi begini anak-anak, memiliki sahabat, memiliki teman itu merupakan satu kebanggaan, ya. Kenapa? Karena kita bisa silih atau saling menghargai, bisa saling menyayangi, dan apa? Saling menasehati atau saling mengingatkan. Jika punya teman, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, ataupun di mana? Ya, di lingkungan masyarakat. Gitu ya. Ayo contohnya sobat dalit. Ya, tinggali ku hidup Pak Irwan, bade ningali kita. Sobat dalit, ya. Ini merupakan persahabatan antara siapa? Antara kura-kura dan monyet. Atau tina bahasa Sunda aya kuya jeung monyet atanapi sakadang kuya jeung sakadang monyet. Sakadang kuya jeung sakadang monyet mangrupakeun sobat dalit. Ieu biasana aya tina dongeng. Pinter. Ayeuna hidup bade diajar materina ngeunaan dongeng. Tah, nya katingali teu Pak Irwan alikeun deui ka dieu nya. Dongeng, naon dongeng teh? Carita rekaan atanapi hayalan dina wangun lancaran atanapi prosa. Jadi sanes artina dongeng teh ngabobodo anu cengeng sanes, tapi carita atau cerita, tapi ceritanya itu hayalan, ceritanya rekaan, ceritanya biasanya imajinasi dalam bentuk prosa atau kalimat yang narasi seperti itu, ya. Lanjutkan lagi. Sling. Ciri-ciri dongeng. Kumaha Pak? Pasti aya ciri-cirina. Ini tuh cerita, dongeng, sajak atau puisi atau pantun atau novel atau apa ya? Nah, kalau dongeng ada cirinya. Yang pertama, sumeberna atau sumeberna secara lisan. Jadi begini maksudnya. Cara penyampaiannya itu bukan berupa tulisan-tulisan dari satu orang ke orang lain, dari A ke B, itu melalui mulut ke mulut atau cerita, ya, dari cerita secara lisan. Menyebarnya itu secara lisan. Contoh tadi sakadang kuya jeung sakadang monyet, dari orang tua ke anaknya, dari anaknya ke anaknya lagi, diceritakan lagi. Nah, itu ciri-ciri dongeng biasana. Anu kadua naon? Anu kadua teu kanyahoan pangarangna. Biasanya itu tidak diketahui pengarangnya atau penciptanya, ya. Anu katilu naon?
caritana rekaan atanapi hayalan. Ya, aduh Pak Irwan punya cerita nih. Ceritanya seekor ular berkepala kerbau. Nah, misalkan itu. Jadi kan hayalan, imajinasi, diceritakan bagaimana. Itu ya. Lanjut. Ukurannya biasanya pondok. Itu ciri-cirinya diantaranya ya, bukan 4 tapi masih banyak sebetulnya, tapi Pak Irwan hanya berikan 4 saja. Yang pertama, menyebarnya secara lisan, lalu tekannya hoan tangarangna atau tidak diketahui siapa sih penciptanya, sakadang kuya jeung sakadang monyete, biasanya siapa sih yang nyiptainnya gitu. Terus ceritanya berisi hayalan dan ukurannya pendek. Oke, lanjut lagi ya. Papasingan dongeng atau macam-macam dongeng, jenis-jenis dongeng. Pak, dongeng itu seueur, dongeng itu banyak. Ya, di antawisna atau di antarana aya fabel. Naon sih Pak fabel teh? Fabel atau fabel dongeng sasatoan atau tutuwuhan. Jadi pelakunya itu hewan ataupun tumbuhan. Contohnya apa? Contohnya yang tadi nih. Ini papasingan dongeng itu yang pertama fabel, dongeng sasatoan. Jadi jika ada dongeng pelakunya hewan atau tumbuhan itu disebut fabel. Paham ya? Oke. Yang kedua ada parabel. Parabel artinya dongeng jalma biasa atau dongeng orang-orang yang biasa-biasa saja. Berarti kalau begitu contohnya naon? Tah ieu lamun di tanah Sunda di Jawa Barat aya sikabayan. Jalmina biasa nama jiga anu bodoh. Padahal sagalana nyaho sikabayan mah nya. Atanapi aya deui si cepot, watek atau pelakunya ya diceritakan. Tapi jalma biasa sikabayan mah jiga anu boloho, jiga anu teu apalan naon tapi cerdik. Tah, teu pinter tapi cerdik, banyak akal gitu ya. Oke, lanjut. Nu katilu papasinganana aya legenda atau disebut dongeng sasakala. Namun tina bahasa Indonesia mah biasanya asal usul. Naon sih contohnya? Tah, aya legenda Situ Bagendit. Jadi sebelumnya itu ada situ, tapi diceritakan lagi dari sana itu sebelumnya ada perempuan kaya di suatu daerah namanya Nyi Endit. Nah, ini contohnya ya. Nah, nanti kalian bisa lihat-lihat atau cari-cari contoh dongeng. Ini dongeng termasuk apa nih? Fabel, parabel, atau legenda, atau apa lagi? Ada lagi contohnya ya. Yang selanjutnya yaitu mite atau mitos. Naon sih? Dongeng kepercayaan. Kepercayaan di dia biasanya hiji masyarakat ya, hiji daerah percaya karena legenda karena mitosna, karena kepercayaan anak. Contohnya naon? Tah, iya di Cipatujah biasanya di laut selatan, di laut kidul percaya karena caritaan Nyi Roro Kidul. Tah, eta barangkali ya. Jadi tadi Pak Irwan masihkeun contoh papasingan dongengna mung 4 gitu. Nu kahiji aya fabel, aya farabel, aya sasakala, aya mite atanapi mitos. Aya deui babad nya, tapi engke eta mah di kelas langkung di kelas 3 nya, panginten kelas 5 di SMP dijelaskeun di langkung seueur. Tapi teu nanaon nya. Ayeuna mah terang we heula papasingan dongeng. Pak, aya tugas? Teu aya. Tugasna mung saukur diajar deui, dipelajari deui materi anu ieu kumargi mingguan payun bade dijelaskeun deui ku Pak Irwan anu langkung rinci. Di mana? Ngalangkungan tatap muka di Google Meet. Kitu panginten urang kali kelas 3. Mudah-mudahan kahartos
upami tos kahartos Pak Irwan ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana. Salam sehat, hatur nuhun.